Nah iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik. Kieu angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik, urang turun deui. Datang ka ti tadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai. Malik dilanat cenah. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ya. Ngariung. Eueuh kiai, ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Ye, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalanjutkeun lalakon tentang siksaan kaum Firaun anu buang kawarah tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Sabada disiksa keluarga rakyat Firaun teh ku banjir anu pohar. Imimiti hujan ngecrek datang ka gede nu pohara. Banjir datang ka kos laut negeri Mesir teh. Otomatis unjukan ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan janji lamun reda ieu cai saat ieu cai ieu cai kami deuk iman ka Allah, iman ka anjeun Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Allah, banjir 7 peting langsung saat hari teket. Masya Allah, gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Sabada eta banjir teh saat setra ditungguan janjina nu bakal iman ka Allah, iman ka anjeunna, ternyata nang tangan deui bae. Eta si Musa sihirna ku hebat-hebat teuing nya. Banjir sakiceup saat sakiceup pohara amat. Emang bisa nandingan sihir Musa. Maka sihir kene bae nyangkaan. Sakitu mujizat anu poharana. Kunaon eta? Mata hate pecak buta. Hese mata hati buta maka jen kukuman. Urang lamun nyaritakeun tentang hayam maot di lumbung, aya kotok pae di gudang, teu bisaeun barang dahar jana di gudang, padahal mah deuk ka dahar pare nu mana embal aya gudang tapi pae kalaparan, blon tak kotok. Aya embe pae di kebon, ndek ngatuan naon teu embe, jukut aya, walingi aya, keur carita deuk mapal nyana daun dangder jeung sajabana aya, tapi paeh kalaparan di kebon. Masyaallah. Pan urang teh ulah teh hayam maot di lumbung, embe paeh di leuweung ulah. Tapi urang diulah-ulah ge datang ka urang. Kunaon tuh? Di tengah-tengah caang mata hate poek. Teu bisa neuleuh caang. Namun cek waliullah mah nyaritakeun matahari teh sakieu caangna, tapi teu sakabeh neuleuh kana caangna mata poe.
diantara nutelekana cangna mata poe teh hiji jelema anu di kamar bae, jelema di kamar bae rapi kamarna setik-etik acan cahaya anu asup ka jero taetanya sanajan caang panon poe teu bisa deuleukeun caangna sebabnya na di jero hiji. Nomor kedua nu teu bisa neuneuh kana caangna panon poe jelema anu deukeut jasa ka panon poe neuleuh urang ka luhur moal bisa neuleuh kana caangna panon poe sebab serab eta mah deres ieu mah nu teu bisa neuleuh kana panon poe teh jelemana normal ngan nyeri mata bentar tuh sia bung bentar caang tuh tayang aing mah nyeri mata aing dibentakeun nyeri tuh aya urang Lampung geulis kajeun geulis deuleuh ku sia paksakeun bung nyeri aing kajeun teuing teu neuleuh nu geulis bandingan teu beunta aing sebab aing mah ieu nyeri jasa beunta nyeri ieu mah ieu dihareupeun sia ieu aya awewe geus bubuka geus teu make baju lah baju ieu kutang nang geus eueuh. Nu bener sia, kutang geus eueuh geus teu make kutang. Ieu susuna geus ngaganda ieu deuleu ku sia teh. Ai handapna. Sarua. Beuntar sia beuntar deuleu sia deuleu. Cahaya panon peden embung nyeri aing mah kajen kumaha ge embung. Kajen teu neuleuh aing mah sebab aing mah nyeri jasa asal beuntar nyeri tah teu bisa neuleuh kana caangna panon poe eta bahasa wali mun dibahasakeun diterjemahkeun ku urang hidayah melalui Al-Qur'anul Karim diterjemahkeun melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi diterjemahkeun melalui kitab-kitab ulama kuari berbagai dakwah melalui elektronik, melalui koran, majalah dan lain sebagainya, mimbar. Ari mata hatena nyeri mata mah tetep teu bisa neuleuh. Teu bisa neuleuh disisieun aya pengajian nya nama indit. Disisieun aya muludan nya nama indit. Disisieun aya rajaban nya nama indit. Kunaon eta? Mata hatena teu bisa nempok. Di sisi aya pembangunan masjid nya nama nekad nage kieu satungtung masjid eta can anggeus aing moal balik poh pahar amat asih pahar teh mah kudu diopnam tah udah kudu opnam tah mah tah eta kudu ada mata hate parah masyaallah karib ieu umat kaum Firaun baheula geus janji dek iman ka Kangjeng Nabi Musa tapi ketika Kangjeng Nabi Musa ngadua lenyap sirna banjir endahan nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tidinya Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa deui ka Gusti Allah doana manu kamari teh ya Rabbi inna abdaka fir'auna ala fillati wa bagawata wa inna qaumahu qanna qadul ada faqudhum bi uqubatin tajalu alaihim naqmatan wa liqaumi ma izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan Gusti sehingga hamba Gusti nugaran Firaun kumuluhur di muka bumi telacut pohara kabina-bina jeung sanyana kaum nangis ngudarkana perjanjian sakumaha janjina nyana deuk iman ternyata orenganan beuki tambah-tambah bangkawarah lah Gusti cek Kangjeng Nabi Musa khuluhum biukubatin siksa bae ku hiji siksaan anu bener-bener jadi siksa ka aranjeunna tapi keur kaum abdi mah jadi piwuruh jeung kaum-kaum nu sabana mah jadi kacamata sakitu bae Gusti pamundut abdi maka Gusti Musa tungguan bakal diturunan siksa deui ku aing cek Allah bener bae ya Allah ya Rabbi mimiti aya simet laletik sing haliber atuh budak-budak di Mesir tenggalahan simet bunga diasup-asupkeun ka botol ditiir
malah bebeja ka mana mah loba jasa simut alaan ceng emang lamun tas babanjiran mah simut mah loba cara ngalahan kumaha mah tubrukan hayang bagus kumaha mah make pangitik kabeh hebat kumaha mah ye kumaha dibere nya tah cekal Gus ya tah huluna aju bacaan Gus ya bacaan kumaha kana hah mais manggang ngarogo poos 7 kali lamun siana gede lamun siana leutik 2 kali bae lamun kolot 5 genep emang ai budak atuh manjang teuing mais manggang ngarogo poos nah sia tungtungna deuk mana deuk mais potong deuk manggang potong deuk ngarogo potong mun poos ulah moal meunangan sia coba ge jampena kos kitu tah ulah napas hep mais manggang ngarogo poos mais manggang ngarogo poos mais potong plak tiupkeun jadi dukun eta bahasa anti Mesir eta menang ti Mesir datang eta ka urang ka dieu masyaallah eta menang ti Mesir eta wah cenah mah nya Mesir bahasa Sunda iya emang geus di ditu na bahasa Sunda tah mah bahasa Sunda ti Mesir mah bisa bahasa Sunda ka dieu masyaallah mais manggang ngarogo poos mais manggang ngarogo poos mais potong plek ujianana ente mais bae kajen ku kumaha deuk meunang deuk henteu penting mah mais bae geus eta simeut pohara jasa loba datang ka loba jasa mah jatuh kudu dialaan ku ari mah dihareupeun imah ge loba mah nya jauh ubun nur sing beletik sapoe loba jasa kadua poe eta simeut arasup ka imah plek tina tatarina bunga ku ari puyeng sebab loba teuing loba jasa poean kadua arasup ka imah simeut ya Allah ya Rabbi barang dideuleu di kebon bea ku simeut tatangkalan anu tatadina kunyana dipelak bea ku simeut bahkan tangkal korma ge ditumpakan ku simut timut idu poean ka hiji poean kadua arasup ka imah cek urang Mesir teh aya kaum Firaun tutupan segala rupa ieu simut ambalaya amat loba teuing imah simut teh pohara jasa ditutupan kabeh ditutupan diturup saji dibuka pinu ku simut pinu ku simut bobe ditarang hau ge pinu ku simut datang ka hau geus teu bisa dihurungkeun lantaran simut dirinya loba jasa simut muka lamari baju simut melulu simut di tempat di kamar kabeh simut masyaallah imah simut lain lalagaan bakala zarahum masimarahum terus segala rupa di dar simut loba jasa imah lain lalagaan simut teh pohara si satu ngaranna ge masyaallah sakabeh tatangkalan beak di daharan ku simut bubuhan beak di daharan ku simut daunan beak ku simut ya Karim datang ka eueuh deui dahareun lawang imah kunyana di daharan lawang imah mana aya simut yang ngadaharan lawang imah jamal aya imah ngadaharan lawang imah di daharan kuda pakala diuklil abwab terus datang ke kulantaran hese masak atuh ku ari mah teu dalahan poe kadua poe katilu geus eueuh lu bisa dahar lantaran kabeh simut endeu kumaha ngadaharna endeu kumaha nyeun rotina lantaran simut malulu endeu kumaha masakna simut malulu woi kabeh imah pinuh ku simut datang ka tinggal kieu simut sakit sadada terus datang ka dia kikieuan kabeh kikieuan budak leutik mah geus dipararangku ka luhur geus harares simut imah siksa
Cak Firaun teh budak manya aya pangeran pae ku simut. Haman ka dieu sia. Cak Haman kulugu lagi ieu bingung. Ulah boro-boro ngabadagaan pangeran ulah loba omong sia dipecak ku sia. Aduh. Aing amankeun ieu tina simut. Deuk kumaha ngamankeun ieu istana pinuh ku simut tuan raja. Coba simut singkir-singkirkeun supaya ulah aya. Teu bisa ieu tuan raja maksa simut. Jandela kacana geus dibeun geus beak ku simut. Kaca di daharan ku simut kaca. Masyaallah. Lawang di daharan geus arah supaya ieu bah. Pokona mah lamun aya imah ditutup geus beak bae. Beak ku simut kabeh. Poe ka 4 poe ka 5 geus teu daya teu upaya jelema. Arese. Cak Firaun coba tuh sia deuleu, coba kaum Bani Israel di ditu. Simut aya eueuh di ditu. Manya di urang doang simut. Coba ka ditu. Ngutus Firaun ka ditu. Ka kaum Kangjeng Nabi Musa. Kaum Kangjeng Nabi Musa mah keur dalahar, keur nginum. Wow, sasenaga. Eueuh simut hiji-hiji acan. Eueuh simut hiji-hiji acan. Barangnyana datang kadinya simut nuturkeun nyana lumpat ka ditu ka Bani Israel ka kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam simut nuturkeun simut tetep bae nyana diudag-udag ku simut. Masyaallah. Jadi kaum Kangjeng Nabi Musa ge heran lantaran simut forest diudag-udag bae ku simut. Pokona mah kaum Firaun mah lumpat ka mana bae diudag ku simut. Tuh, kuari mana Kangjeng Nabi Musa mana? Tuh Kangjeng Nabi. Kami nek minta deui ka Kangjeng Nabi Musa ieu kami disiksa ku simut anu pohara. Kami mah kuari deuk janji deui pangleungitkeun ieu simut. Lantaran kami geus teu dahar teu nginum hese boro-boro masak boro-boro nyieun roti. Tuh deuleu tatangkalan geus rodil gundil eueuh daunan eueuh buahan eueuh nanaon beak kabeh di daharan ku simut. Ieu kami kuari mamohon Musa lamun ieu datang ka simut eueuh kami mah deuk iman ka pangeran anjeun Allah jeung deuk iman ka anjeun bahwa anjeun teh Rasul Allah. Benar. Musa tekuat kami disiksa. 5 poe 6 poe ka 7 poe Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sakumaha doa nu kamari. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah nyuhunkeun dileungitkeun. Iksyif annal azab Gusti pangleungitkeun sakumaha pamundut ieu umat-umat Firaun teh kaum Firaun teh nyuhunkeun iksif annal azab cenah pangleungitkeun siksa. Lamun dileungitkeun ieu siksa kami aman nabi ka bakal iman ka anjeun nu mantap ku Gusti Allah dileungitkeun ieu simut. Menang 7 poe disiksa ku simut. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah, Allah ngutus angin ngahiliweur gedebar eta simut ditiupan ku angin langsung eueuh set kontan eueuh hiji-hiji acan sih. Cek kaum Firaun ieu si Musa sihirna ku poharanya. Musa pohara mati sihir buat cenah eueuh tanding ieu Musa. Geus bapuguh oraina. Lamun ku nyani balangkeun urang dilegleg. Haji ieu deui pohara amat. Tetep bae masih kene nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh nungguan kaum Firaun coba sakumaha perjanjianna deuk aman nabi ka
ndek iman ka Kangjeng Nabi Musa kemudian ku Kangjeng Nabi Musa teh didatangan kumaha sakumaha perjanjian anjeun teh dek iman nafan teu masyaallah fanaqadul ahda Musa geus atuh Musa ulah sok nyieun-nyieun deui bae boga sihir teh ulah sok diumbar-umbar Musa kabeh teu kuat ieu Musa ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa kami mah lain sihir ieu mah mujizat ti Gusti Allah sahanu iman salamat putih iman bakal cilaka ayo dek iman tante lah Musa ulah sok nyieun-nyieun gas kami kuari mah geus alhamdulillah aman geus eueuh simet bisa masak deui bisa nginum normal sare normal geus Musa ulah sok nyieun-nyieun deui ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa tetep teu daek iman paruman coba itu paruman teu daek iman ka Kangjeng Nabi Musa masyaallah karim Kangjeng Nabi Musa teh unjukan ka Gusti Allah Gusti sakumaha nu kauning aku Gusti keluarga Firaun kaum Firaun teh janji dek iman ka Gusti dek iman ka abdi tapi ternyata ngudar kana perjanjian Gusti kumuluhur teh banget pisan ieu Firaun jeung kaum nanyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mangan sakadar nuduhkeun hungkul jeung ngalaksanakeun parentah Gusti mangga Gusti Musa tungguan bakal disiksa naon deui Gusti ieu kaum Firaun moal kebal deui naon Gusti bejaan lah ke bareng bae jeung kanyaho teu kebal aya sieur macam kasir sia manyaho sia mah kasir aya tuma hilir serangga datang diunggal tatangkalan terus disalemprotan punya sembrot ke araya deui tuma sakit ceup araya deui ke kunya dari semprotan ke aya deui tuma nyana ge kieu bae tah di sisi kebon nyana isi tuma hileud pancakna ieu di naon karang-karangna disemprot areuh aju aya deui areuh aya deui ieu teh kebal ka ceuli ieu pada ceuli aya tuma sagala di ceuli aya tuma terus ka irung ka di terus ka dieu ka bobogaan kira ieu tuma ka awewe ge nyelap ka jero masyaallah atuh gutak-gitek awewe ge kabeh gutak-gitek lantaran tuma arasup terus ka dieu pajar sayang meureun ku tuma mah aya bae masyaallah tuma lompat ya loba ka imah woi loba tuma di imah kami ge loba tuma kumaha urang carana coba tuma loba jasa tuma geus bade tatangkalan poean ka hiji tuma ngamrek poean kadua makin loba kutu jeung tuma hileud ambalaya ya Allah ya Rabbi masyaallah ieu mah terus bae loba nyana sing harewas deui bae asana Musa pagawean Musa deui emang bangka warata Musa kumaha tah Musa urang namun bisa mah cenah maehan Musa hese sia deuk maehannya dibere orai sia di coba tuh urang bebeja ka pangeran urang yuk kabeh datang ka istana selamat pagi pangeran pagi-pagi
tuma pikiran Gusia kami gede laporan tuma ieu pangeran kumaha isi hileud ambalaya amat bersihan tak Gusia istana supaya ulah tumaan rakyat kita ngabersihan tuma belah dia dibersihan di dia ambalaya ke belah dia dibersihan di dia ambalaya tuma geus teu bisa tah mah geus teu bisa diamankeun tuma muka turup saji tuma malulu dibuka pakaian tuma malulu cai pinuh ku tuma cai pinuh ku tuma wabe ambalaya tuma malulu kutu tuma jeung hileud malulu luar biasa. Poean kedua, poean katilu, poean kaopat bagus teu bisa diamankeun masyaallah karim. Lamun Allah geus ngadatangkeun siksa model kos itu deuk saha anu bisa ngalawan kana tentara Allah. Lamun urang nyaritakeun keong kamari ieu di Karawang, lamun urang nyaritakeun bangkong, lamun urang nyaritakeun simeut di tempat-tempat kitu tani-tani urang endek kumaha deui coba deuk ka mana ngalawan obat siram piram deuk sagala rupa dikerahkeun ku urang tetep bae lagu disiksa mah ku Gusti Allah ieu tuma hileud masyaallah karim geus teu bisa kumaha ya Allah patataba matarakahul jarod anu kamari bea kusimeut tinggal sesa-sesana mun tatangkalan tinggal tangkalna eta ditambahan ku disusul ku tuma tatangkalan bea ku hileud kabeh kamari daunna jeung buahna ku ari hileud arasup ka tatangkalan ngaguling kabeh ku hileud bebeak nu kamari imah di daharan ku simeut eta naon kitu ngaranna lawang-lawang jeung jandela-jandelana kuari mah hileud asup ka jero tanu imah goyang lantaran tuma di jero na loba jasa keluar deui ka mana tuma pohara jasa poean kalimat dahsyat biasa geus teu bisa kakuasai tuma nu pohara luar biasa ya Allah Firaun ngutus deui ka Kangjeng Nabi Musa coba salah saurang ka ditu bejakeun kitu inana tubufan ulana rabbak yakshifu anna hadzal bala bejakeun kami dek tobat kitu ka Gusti Allah pada ulana rabbak pangdoakeun ka pangeran kitu yaksifu anna hadzal bala supaya pangeran ngaleungitkeun kana coba tu bae geura minta doa teh ka Musa Kangjeng Nabi Musa di teangan aya di handapeun gunung Tursina emang di dinya tempatna Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa di dinya waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah maha uning segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku
tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres itu, beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku ganjeun musuh. Hai. Sakumaha kabebene sia. Sia ngadokos kitu mah mah kabebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masyaallah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari kita bertemu, rindu rasanya. Waduh. Eta mah kos kitu mah teh mah kabogos. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deukeut ka aing, pohonyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana, aing tadi kecup ku nyana, aing tadi belai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharuan. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos kitu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinter nyaho ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngala wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolin ahad Allahu akbar sadadat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi, para rasul, para wali. Abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa. Ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud, aki-aki mah kitu bae. Menang 5 bulan, menang 5 bulan. Nya lagi boga perasaan oplo amat aing. Hudang hees rumaning salat. Ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos kitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat. Tilok aing teh hayang kieu ti peuting. Barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang. Mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul. Janu sok hudang ti peuting mah nabi. Jangan sok hudang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karena hudang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat. Aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngan di blon-blon penmannya jadi sekolah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing
Oh cak anjing Nabi Musa horenganan di deketan ka Allah masa kumaha kadar dirina du penting manemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh. Ge di akhirat bakalna hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa aya di aing. Beuh, deuk sanu ngalehkeun aing. Beuh doktor aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter rendos aya di aing. Juga abi aing mah pinter jasa. Deuk nyaritakeun naon coba alam aing mah nya. Nek nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho. Aing mah nek nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho. Hei, dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh. Ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisa na abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting teh hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting teh maca sholawat abdi bodoh tapi abdi mah maca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana menta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun atuh bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah gajian kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik gajian kumaha ge abdi mah ge dibelembung gajian kumaha ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah gajian kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus itu. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu. Gitu deuk ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh. Jaka rasa amal abdi mah teu bararagus. Teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul boh pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen kumaha ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu. Tak nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna. Ka sorga. Nu teu wau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun, beusi teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka sorga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit, dah jahanam. Jahanam teh mata, mending bodoh. Teu mah geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga. Heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga.
Heuh. Sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari aya di ditu buang aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Sia salat duha kos husu bae ka anjeun aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat, ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang. Tarang deuleu tah teu kadeuleu. Sakieu hideungna. Urut naon eta ulah nyebutkeun naon? Hideung. Malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun. Maksudna naon? Bodoh ieu mah keur carita nu bodoh. Bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga. Di emang umat dongeng ka tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan. Salah Gusti eta ngomongna bodoh nyianan bodoh mah tuh gawe salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara adapun ge di kana neraka geus sakedeung lah. Tak aing macana kos gitu dah dong sebel. Atuh geus geraheun ka surga. Aju ka neraka. Nah, ieu kan mantap, bodoh tapi make. Hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu angel amat turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek, urang turun deui. Datang ka ti tadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai. Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah ngadoa salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ya. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Ye, Fatihah ka hiji. Yang ngaran saha ayo kadekan. Kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah ka dua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa kitu-kitu kene. Tangan diarabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun jeung nu hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men teh saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nomi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy zarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu keneh gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun nasallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu itu tapi bener ya malalagan yang nu bodoh
gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh keneh wali geus kieu bae Pak wah Junet tuh kanyawan ku aing tuh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokoknya siapa mau ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kayaknya Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah saya masyaallah geus ulah saya datang ka urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti bodoh nganyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambur ku aing cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari haju nanya keur kieu haju disalahkeun mah nyana ge atuh ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana kok kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masyaallah beres isiksaan tuma anu ambalaya kita datang ke Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa inna natubu kami dek tararobat fada'ulana robbak doakeun ku anjeun ka pangeran pangdoakeun geura supaya pangeran yaksipuana hadzal bala yuk kami bakal tobat ka Gusti Allah pada Musa Kangjeng Nabi Musa Gusti Maha Uningan kaum teh nyuhunkeun ka abdi supaya siksa dilejapkeun anu nyana janji ditobat babalik ka Gusti pangleungitkeun ieu tuma bareng Kangjeng Nabi Musa ngadoa sabada 7 poe tadi siksana mina sabti ila sabti tipe sabtu kapa sabtu atu panakasuadu ila akhbati amalihim barang Kangjeng Nabi ngadoa lalaunan Allah nurunkeun hujan dibarengan ku angin hujan angin nu di luhur kenteng di luhur tangkal kayu kabawa ku angin anu di imah terus dibawaan ku angin setik eueurat panakasu cara ricingnya dengan tentrem tuma ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sakumaha perjanjianana rek tobat ka Gusti Allah sapoe 2 poe saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan tapi ternyata wa'adu ila akhbasi amalihim balik deui kana pagawean nu pangjahat-jahat dan deui pangjore-jorena tetap nyana nyembah ka Firaun tidaikeun iman masyaallah bahkan ngomong nawaqalu al yauma qad takinana wasahirun poe kami geus yakinkeun bahwa Musa teh jago jasa sihirna
Allah karim atajala romal dawab sehingga Kangjeng Nabi Musa mah bisa nyulap eta kerikil-kerikil batu-batu laletik di horenganan bisa dijadikan tumaku Kangjeng Nabi Musa mah pohara jasa lain lalagaan orang Musa mah batu-batu laletik batu-batu anu aya di jalan teh kunyana disulap disihir sehingga bisa jadi tuma batu-batu nugal rege meureun kunyana lamun deuk dijadikeun onta dijadikeun kuda dijadikeun segala rupa bisa ya hebat amat Musa tetap nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa walam yu'minu teu iman bae ya Allah hese jasa dek iman hese di zaman Kangjeng Nabi ningali langsung kana mukjizat Kangjeng Nabi Abu Jahal Abu Sufyan apakah iman ka Kangjeng Nabi henteu kuari teh lain lalagaan mukjizat Kangjeng Nabi teh geus dipraga-pragakeun berbagai cerita-cerita geus pugu dawa-dawa para ulama mah apakah ilmuwan-ilmuwan iman henteu nu teu dibere hidayah mah tetapi keunikan mere hidayah Gusti Allah di Amerika ieu teu kurang sapoe-sapoena tina 1000 jelema nu asup Islam di Belanda teu kurang sapoe-sapoena ti ratusan jelema nu asup Islam saat ieu lain lalagaan teu kabendung nu unikna Presiden Amerika Obama keur ngayakeun musyawarahnya jeung Uni Soviet untuk menggempur Islam Syria lain lalagaan kan nyana teh kuari keur nyieun kesepakatan dengan cara masing-masing supaya digempur walaupun secara zahir berlawanan Iran berlawanan Amerika berlawanan Soviet berlawanan tapi pada dasarnya kan nu jelas mah negara Islam digempur lamun kitu mah nya berlawanan kemudian teu digempur karak sor berarti tapi pan ieu mah Soviet ngagempur Amerika ngagempur Iran ngantep Turki lapanganana di luhur ngantep berarti kan keur digempur dipersilahkeun sarua jeung kos kitu saat Amerika Soviet ngagempur negara Islam justru di negara Amerika ribuan manusia sudah kewalahan ayeuna bahkan sababaraha jenderal anu asup Islam jenderal di Amerika asup Islam aya anu disel aya anu dibunuh urang mah kan teu nyaho kuari geus aya sabaraha jenderal anu disel diasupkeun ke penjara kemudian disetrum paeh nyana paehna Allah muringkak bulu urang mun ngadenge kitu muringkak bulu lain lalagaan ieu dirahasiakeun cenah kiai nyaona ti mana ti internet aing bisa ge henteu muka internet alah jodoh ngomong kiai mah nonton TV deuleu ku sia di imah aing aya TV jang sia kecuali sia mere ka aing emang lamun dibere ditarima dijual ku aing gua aing mah lamun aya HP sasada tadi mah sasada boleh ka pamajikan angkat imbung orang nyana gitu bisa sugan kula mah pamajikan kula bisa angkat marah-marah kula angkat gitu bisa cek nyana teu bisa sarua tuh teu bisa kula ge teu bisa dan tangga kuari teu bisa tangga HP teh nyetelkeunana mana nu kudu dipencet teu bisa lah cenah kiai atuh belajar bae itu mah urusan aing belajar jeung teu mah sia kurang ngaguruan aing atuh aing ge lamun hayang bisa masa pira kos kitu atuh bisa aing sia mah ngan aing mah teh hayang aing moal kebal deui lah bakal ka kuburan mesti ditanya ge di akhirat mesti ditanya eta HP digunakeun kana nah maning teu bisa geus geus aing mah sakikieuna bae tengah rasa pinter, tengah rasa bodoh tuh bisa main HP tuh kajian. Allah sih yang rasa pinter, leg gus ya HP. Allah saya ingin tanya, pemajikan gula tuh bisa main HP, gula tuh bisa, enggak saya masa kupu berarti enggak. Pada tuh bisa. Mendak lamun aya HP sasada tah, bingung. Isa.
Kumanya jalankeun kumaha. Beak mending dibantingkeun begitu ya apa. Aji pengen 5 pena 5. Nurug cupu kolot-kolot goblok. Ajang naon apa yang naon. Ya nama dibagi wae lain maca tasbih ku teh. Budak mending dikagrogolkeun teh bagus. Sabara jenderal nu asup Islam anu disetrum. Disetrum lain lalagaan. Maksudnya supaya kembali ke agama Kristen, Katolik nomor 1. Katolik tetapnya Allah beki disetrum. Allah. Hembusan napas terakhir. Allah. Masya Allah. Lain jelema leutik jenderal di Amerika. Lamun kamari di Belanda geus pugu Raja Charles asup Islam, Lady Diana asup Islam. Marahal nu mantap kuari tinju di dunia kuari kurang pati diorbitkeun ge kunaon ketika petinju naik mendunia. Muhammad Ali asup Islam, Mark Tyson asup Islam, bingung di Amerika asal mendunia arah asup Islam. Ya segala pareuman tinju arah asup Islam kabeh atuh deuk rumah. Mantap kuari tek dunia pertinjuan heulanan sakedeung ulah pati dihebatkeun kuari pemain bola nu masuk Islam. Pemain bola di Amerika, di Jepang arasup Islam. Masya Allah karim. Mantap bingung gua di Amerika. Di sisi lain gagempur Syria, di sisi lain Yaman digempur, di sisi lain Arab digempur. Nah setelah Arab Saudi kayak bakal Cikupa. Pasar Kemis aman. Cikupa geus dikieukeukeun. Sebab aya citra di ditu. Di Pasar Kemis kan di Pasar Kemis citra. Puri mah wodo paranti maca tasbih di Puri mah. Sore maca tasbih di Puri mah. Jeung polisi-polisina di dinya ngahiji. Dek kumaha. Masyaallah kan. Hidayah mahal. Lain lalagan. Mahal hidayah. Lain lalagan di Amerika ribuan imah dijadikan masjid, imah dijadikan musola, gereja yang geus dijadikan masjid. Hidup pohara jasa kuari. Yahudi model Yahudi asup Islam. Disiksa ieu Yahudi teh disiksa. Kan kuari teu meunang, teu dipublikeun teh mah. Aya hiji dua cabut. Masyaallah kan. Rahasia Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, anjeun mah moal bisa mere hidayah ka jeung kumaha ge. Innaka la tahdi man ahbabta ka jelema anu pake kacinta ku anjeun Muhammad. Dakwah bae, ngajak bae. Hidayah mutlak nu aing cak Allah. Hayu dakwah bae sia. Nu mantak lamun kiai sok ngomong kieu lah, cenah teh daek narurut ka aing, salah tak kiai. Dakwah mah dakwah bae cara kipudoli, penting mah dakwah balik mau berkat beres. Adapun nurut yang tenurut tapi lain urusan lain cek podoli. Hebat eta kos kitu mah nya mah. Aya satu ketika jelema poho teu mere amplop. Poho. Ponyana geus sakilo balik deui. Assalamualaikum. Naon ge? Aduh, sorban tinggalkeun jangan ada. Di masjid aya eueuh teh angan. Adena ka dieu cenah kieu. Emang kunaon? Gula poho. Emang eta nu dimaksud. Aduh Gusti pajar kaki pudoli puhu kasia. Masya Allah segala sorban tinggalin kos kangjeng Nabi Idris baik. Nah beres sangkaan sihir kemudian tedaek ariman fada'a Musa alaihissalam alaihim ba'dama aqamu syahra sabulan aman damai eueuh siksa tentrem ngeunaheun ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa supaya sesuai jeung perjanjianna ternyata beki buang ka warah walam yu'minu teh iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan ka Gusti Allah, Gusti sakumaha Gusti uninga abdi dakwah tapi ternyata
disihir-sihir ku kaum Firaun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tunggu Musa, siksa berikutnya bakal datang nyangakeun Gusti. Mulai 3 bulan eta bangkok sing laluncat bangkok laletik bangkong diarulin dipake ulin ku budak bangkong dihareupeun imah henteu kebal sajam 2 jam ngalobaan cek budak-budak weh jadi loba bangkongnya jadi lobanya terus dibaris-bariskeun menang 5 jam 6 jam woi gila loba teuing bangkong loba teuing terus datang ka sapoe ngalobaan ti mimiti bangkong nu sagede cinggir anakna datang ka nu sagede jempol datang ka nu sagede peureub datang ka nu sagede terbang bangkong aya kabeh. Gede bangkong teh ya aya nu panggedena di jengkalan 2 jengkal. Masya Allah. Hujat bangkong. Blok. Masya Allah. Bangsa nu kolot huisan mah blok paeh di dinya keneh. Bangkong ngalujat. Nembragan imah bangkong. Ya Allah, tinu leutik datang ka nu sedang datang ka nu gede bangkong. Ieu lain lalagan siksa. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع bangkong ieu bangkong teh mimiti sapoe ambalaya di jalan di pelataran masih kena terkuasai di imah-imah mah poean kadua geus mulai naranae ka jero imah terus dihandapeun di kolong-kolong geus loba bangkong poean katilu sing tarangkeup bangkong teh geus eueuh tempat anu kosong bangkong kabeh pamtalaat beuh bangkong lain lalagan pilu pohara pamtalaat pina buyutuhum imah pinuh ku bangkong ka mana bae loba bangkong bahkan watimatuhum. Woi, kadaharan bangkong malulu ada tuh. Hiji wadah bangkongan. Ayo panci di dinya dek dicongkot jerona pinuku bangkong. Gerengseng pinuku bangkong. Nek nyokot cai ku ari mah kana gerengseng atawa kana naon gitu ngaranna. Tu kendi. Pinuku bangkong di kendi. Gentong gede. Nyokot pakai gayung, lu keluar lain cai bangkong. Wow, bangkong sloba jasa. Masya Allah. Kolong-kolong tempat sare bangkong malu diluhurin tempat sare bangkong malu lu hees. Kurang hees di mana bangkong malulu. Wari marentul diluhurin ranjang bangkong naranaek. Aju sasada deh henteu cicing mah. Kang kengkong tang tung bangkong Masya Allah. Baheula maca kolot baheula sia-saha nu bisa ngalagu rame. Koreng bangkong. Bangkong mah bisa ngalagu rame. Mana bisa ngalagu rame? Dengekeun ku sia cenah. Bangkong mah bisa ngalagu rame. Horeng bisa ngalagu rame. Raramean tang ting tung sugan urang ngalagu rame di empang horeng lain. Tang ting tung. Wah tuh rame bangkong. Dan tadi nama di sawah doang di kali doang gua mah di imah-imah. Di kamar-kamar ge bangkong kok tang ting tung datang ka jelema nyocokan ceuli coba cenah ieu urang kumaha bahkan wa kana rajulu yajsufid dopadi ila rukbati ku hese-hesena jelema datang ka diuk di luhureun bangkong tempat anu bangkongan hajunya diuk di luhureun bangkong atuh ngedang di luhureun bangkong geus lain diuk lain ngedang kumaha bae cicing di luhureun bangkong datang ka ila rukbatihi datang ka pundak bangkong sapundak sakieu ya Allah anu unikna deui nu unik wa ayatakallama ayasibut tof difda
ngomong nyana lamun ngomong nu keluar bangkong lamun ngobrol asalnya ngomong bangkong keluar situ ngomong keluar bangkong situ ngomong keluar bangkong jadi ieu mah bangkong diproduksi di awak sorangan produksi bangkong ala luar bangkong geus embung ngomong embung ngomong asal ngomong bangkong keluar asal ngomong bangkong keluar ya Allah ya Rabbi Masya Allah wabeh pinuh ku bangkong aya jelema nu jaget lampu lantaran peuting lampu didatangan ku bangkong diriung ku bangkong datang ka pareum poe kemana bae langsung bangkong hatta la yastati'a ayan saifa ila syakil akhar wa yaftahu ila uklatin teu bisa kumaha geus ka mana bae bangkong ka kenca bangkong ka katu bangkong ka hareup bangkong ka tukang bangkong sehingga nu kaluar ti sunggut ke bangkong neuk dahar naon bae ge hese lantaran bangkong atuh bingung kabeh lain lalagan becak Raja Firaun coba tuh sia datang deui ka antu ka Musa teu isin-isin ya teu isin-isin asal kos kitu Musa deui asal Musa deui Kangjeng Nabi Musa keur cicing bejol dararatang deui ka Kangjeng Nabi Musa model ieu bangkong ayana di Mesir doang di Mesir ke belahan kami doang gening ka dieu mah eueuh ieu bangkong teh teu dayekeun kuayana saetiku ka tukang kuayana sakitu kami teh hendak tobat ka Gusti Allah nyaan bener kanjeng bener kami mah lain lalagaan deuk tobat ka Gusti Allah nu penting bangkong dilenyapkeun sabada 7 poe siksa bangkong Kanjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah harita kene bangkong mulai reda lalaunan ararindit bangkong set bangkong napas lega summa kasul ahda wa lam yu'minu wa adu li kufrihim wa amalihim al khabithah saminggu ditungguan ku Kanjeng Nabi Musa sugan nyaan tobatna 2 minggu encan aya keneh bae ditanya ku Kanjeng Nabi Musa weh kaum kumaha sakumaha janji yeuh cenah lamun ieu bangkong eueuh mah kapan deuk iman lah nu penting mah maneh ulah nyihir dewe Musa ulah sok datangkeun sihir macem-macem kami riweuh walam yu'minu teu iman wa adu li kuprihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean ada buang kawarah badama aqamu syahron fi afiatin sabulan dibere tentrem hirup nyeunaheun Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti nauhidkeun ka Gusti tapi kau makin bang kawarah perjanjian tinggal perjanjian nyangakeun Gusti ka Gusti mangga tunggu Musa masih keneh datang siksa sok sabulan tentrem waddafadi awad damayatim mufassalat wari didatangan di siksa nu terakhir ku Gusti Allah keur meujina tenang nyana barang dek nginum eta cai jadi getih hangru kok jadi getih teu jadi nginum terus jana ka sumur coba ngalah cai di sumur ditimba cai jadi getih bebeja kata tetangga lantaran dahaga yang nginum tetangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jara digetih kabeh nu aya di teko jadi getih nu aya di gelas jadi getih nu aya di sumur jadi getih wabah jadi getih
Ya Allah. Cak Raja Fir'aun coba ka Bangawan Nil. Penil mah ieu mah Bangawan gede. Coba. Ai Bangawan Nil nama henteu jadi getih. Nyarokot cai, barang datang ka imah jadi getih. Nyokot deui ka Bangawan Nil. Datang ka imah jadi getih deui. Oh nu aman kabeh. Warima teu kudu dicokot daratang bae ku warima ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya. Nu unikna dicokot, disiuk, siblak, lamun dek diinum jadi getih. Woi, budak, warima nginumna ulah make naon panyu, ulah make gelas, langsung nyedot. Pan Bangawan teh jadi getih, barang disedot asal datang ka dia jadi getih. Gide kabeh. Pan anehnya. Caknya ijarah digetih, Bangawan mah teh jadi getih. Mun disiuk jadi getih, dikagelaskeun jadi getih. Lamun dek diinum jadi getih. Lamun nginum di dinya nu disugut teh jadi getih. Masyaallah nyahanggu. Coba cenah ka kaum Bani Israil coba nyana mah sugan boga cai. Kadari itu cai aman di ditu. Masyaallah harerang. Aya uyun Musa di dinya. Mararandi kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeung sajabana. Atuh kaum Firaun datang ka dinya minta cai. Dibere cai, dipikul jang ka istana raja. Beuh, dibawa make onta make himar, di jalanna mah make masih rapi kene bunganya asal datang ka istana jadi getih. Getih bae mah kabeh. Masyaallah siksa. Nun teh jadi getih. Ya Allah, ya Rabb. Fasalat biyahuhum kulluha daman. Wabeh cai jadi digetih kabeh. Wabayus kuna min bi'rin wala nahrin illa wajaduhu daman. Uiji sumur teh jadi getih, uiji Bangawan teh jadi getih. Wabeh jadi digetih. Pasyakau ila Firaun, wabeh daratang ka Raja Firaun. Kumaha, ya kumaha. Laisa lana syarabu jang nginum-nginum macan. Pidato Raja Firaun sihrukum saharakum Musa. Geus nyihir deui Musa anak angkat aing. Min aina siruna. Mana tukang sihir urang? Urang tandingkeun deui jeung Musa. Urang adu jajaten deui. Hayo. Kaum moal menang urang gabehannya nama boga orai gede. Boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana oraina kinaon kitu peureum haji orai beuntak urang geus maeh ti heula. Orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju peureum oraina haju orai urang neuleuh di hareup orai beuntak urang deuk kumaha. Wah kuat. Kudu kumaha teh urang kudu kumaha. Cak Raja Firaun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa. Unjukkan junggera ud'u lana rabbaka yakshifu anna hadzal hadzalillah. Coba. Bejakeun kami deuk arariman kitu. Sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieuweuhkeun menta disirnekeun ieu siksa. Dengan janji dek iman ka Gusti Allah 7 peting pinu ku getih. Masya Allah abeh hambalaya getih kabeh aur-auran di jalan getih kabeh getih. Masya Allah. Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum ngadua ka Gusti Allah menta dieuweuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting ret getih teu aya aman. Iyalah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun timimiti ku Gusti Allah dibere paila kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh kitu banjir
tetap iman di turunan deui sima tetap iman di turunan deui kutu tetap iman di turunan deui bangkong tetap iman terakhir di turunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetap bae iman. Nah ieu teh sebenarnya mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa ieu sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Musa jang ngajab kaum Fir'aun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin maka balang kawarah tala kabur sararombong teu daek iman ka Gusti Allah teu daek percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin ayalah kaum Fir'aun kaum anu daruraka buang kawara. Lamun baheula seperti kitu terus turun temurun datang ka kuari di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen ieu masjid ieu imah Buddha ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu tidak iman teu terbuka mata hatena. Teu kieu ieu si masjid jang parantinaon jang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah. Ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard. Padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teh diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal. Ye Tritunggal. Lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran? Anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isana ge dilahirkeun ku Maryam. Tapi kunaon di pangeran-pangeran? Pabeulit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu. Masih ti pangeran ngajuru. Saha bidana eta nu ngabidadan pangeran. Barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran. Beuh, anak Tuhan jadi Tuhan. Pohara amat. Ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha? Anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun di kitu-kitu tetep bae nyana bisa ngahelah jalain Musa na jalain Isa na pangeran mah nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sanding atuh heuh cenah eta mah Jadewa pangeran nama eta mah ngan diwujudkeun sote kos kitu deuh mah nya aya pangeran nyanding beuh budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo itu arti ku urang mah sebab naon urang mah dibere hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam lamun kuari urang tetap perang asal perangna sabilillah emang urang kudu mundur jah moal mundur di urang mah kajen kuku mah ge paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkeun agama paeh sorga tinggal sakitu doang mal ditinggalkan kurang perang asal benar-benar sabilillah moal Yaman emang ditinggalkan moal wajen ting rarang sadan moal ditinggalkan sebab naon surga kuari geus seseleh kuari nu mantak seseleh kapan perang mah make biaya lamun sabulan deui teh dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang mah Arab bae Arab perang notor ka Yaman kuari geus defisit Arab sakitu negara kaya perang dan make biaya. Nah urang kuari di Indonesia lamun perang jeung Amerika moal ditinggalkeun moal atuh mau di Indonesia pamajikan bae ge pamajikan ulah geus jadi pamajikan kerja di bebenena keneh nyawa taruhanna pohara jasa mending mun geulis menyon tetep nyawa taruhannya. Weh, jangan colek kekasihku. Barang di deuleuh ya Allah nya hideungnya leteng. Tetep baik. Selama aku hidup engkau aku lindungi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pohara urang Indonesia boro-boro ke agama. Iya awewe bae kur ngomong ke agama. Ya urang kana mantak diuk di dieu kan ieu naon ngaranna keur ngaluhurkeun agama. Ye, lamun kuari urang paeh ya dibom ya surga. Ya ulah cenah kiai.
Masya Allah, Masya Allah. Satu hari tak bertemu rasa rindu hatiku. Ya Allah, jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya. Masya Allah, karib. Siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek, lebih baik aku yang duluan mati. Tau pohara jasa. Eta kan lain lalagan. Lautan akan ku seberangi, daratan akan ku naungi, pokoknya mah demimu. Barang di dalam kurangnya hidungnya pendek, menyon deui. Tapi kan pohara jasa, eta kan urang kakos kitu bae ge pohara atau komo ka agama Allah. Jadi, nu mantak ieu mah tinggal sakieu dong, bela negara teu kudu diomong-omong. Negara kurang geus dibelaan. Nu membela negara berarti anu nancepkeun kejujuran jeung keadilan, eta ngabela negara. Ulah ngomong doang ngebela negara, maling di nyana, teu jujur di nyana, bela negara di mana? Deh. Urang mah teu kudu ngomong ya bela negara, jangan bela negara. Urang mah hayang rapi, coba jenkeun surat ieu hayang rapi, nyana nu teu beres. Coba ieu bae ku hayang rapi, nyana nu teu beres. Bela negara kumaha sih? Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun tadi doakan jeung Nabi Musa, jadikan siksa jang keluarga Firaun, jadikan siksa jang kaum Firaun, jadikan sebagai pitutur jang keluarga kami, jang umat kami, jadikan sebagai kacamata jang umat setelah kami. Urang wari bisa maca kaayaan baheula di zaman Firaun. Buang kawara amat eta si kaum Firaun. Indah amat jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Urang bisa neuleuh ka alam nu baheula. Tinggal walamma waqa alaihimur rijz wallahu a'lam.